Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng Mang Dendi. Mang Dendi di dieu baris neraskeun deui dongeng kitu tanya anu kakantun dina dinten kamari kabujeng seep waktosna para mirsa kamari teh. Kaina orang teraskeun deui cenah dongeng munjung kasiluman bagong teh. Gitu. Kumaha cenah ieu lajeng ieu carita kamari teh upami telepat mah Mang Dendi ngadongengkeun oding anu muru ka sobatna nyaeta ka Sukri. Sukri teh kamari teh keur ngobrol jeung oding katut Nyi Onah kamari teh kitu. Kumaha cenah ieu terasanana? Sateu acan Mang neraskeun deui ieu dongeng tong hilap di subscribe heula, di like and share gitu para mirsa. Hayu orang kupingkeun ku sasaraya deur nya akhirna Sukri nyaritakeun nu sabenerna. Nu tadi dicaritakeun ku oding ka manehna harita dicaritakeun deui harita teh kanu jadi pamajikanana nyaeta ka Nyi Onah. Nyi Onah ngabanungan salakina keur cumarita teh. Terus pok harita Nyi Onah teh, "Oh kitu Kang, ku karunya nya Kang." Entos tong ngabahas deui nu kitu Kri Neng. Masalah eta mah lain deui we Kri tong maka dibahas. Lain ada diilik-ilik didinya reka mana mending geus ginding kitu Kri, tanya oding beri ngalihkeun carita cenah meureun ti ditu nama nya tadi nama kuring teh arek nyobaan nyaba euy. Nyaba ka mana gitu Kri jeung Onah gitu. Arek ka gunung tadi nama kuring teh euy. Sorangan we henteu jeung si Sarona gitu. Duh ari maneh dek naon maka jeung rek init ka gunung caringin sagala. Kan caringin tilu mah lamun teu salah mah eta mah tempat pamujaan ari maneh Kri. Heueuh memang bener euy. Jeung nyana kuring datang ka gunung caringin teh arek muja ka siluman bagong gitu ding. Tema Sukri teu disumput-sumput cumaritana teh. Astagfirullahaladzim. Gara istighbar maneh teh Sukri, dosa sia teh kitu peta teh. Cek oding meni mencereng ka Sukri sabab campur kaget meureun ngadenge pangakuan tinu jadi sobatna. Ari dosa teh mah tapi da kumaha atuh ari kahirupan kuring mani teu meni terus-terusan we aya dina kangsaraan ding. Geus bosen kuring teh ding euy hirup sangsara teh. Cek Sukri beri ngembeng ku cai panon harita teh. Kri ikhtiar we nu bener cing soson-soson atuh ikhtiarna. Munajat kanu maha kawasa Allah oge tangtu bakal ngabulkeun kana naon rupa nu dibutuhkeun ku urang asal urangna we husu jeung ngadoa Kri ding. Lain bohong euy. Kuring geus purber ka ditu ka dieu neangan pagawean tapi teu hasil. Sedengkeun beuteung apanan kudu dieusian. Atuh kabutuh hirup sapopoe teu oleh kudu kacompeunan ding. Katamah kuring teh boga nu gering deui. Ceuk Sukri bari nyusutan cai panon nu maseuhan kana pipina nu ngaberebeuy harita teh. Kri eling euy. Gancang bolaikeun eta paniatan muja teh. Allah oge moal mere cobaan ka makhluk nu moal sanggup nandanganana. Saha anu gering teh Kri? Tanya oding. Sukri harita ngucap istighbar terus nunjuk ka juru imah. Astagfirullahaladzim. Inung kuring ding euy nu gering teh aya kana sabulanan mah ngajoprak we teu diubaran ding. Pareng diubaran oge ku ubar kampung tapi nepi ka kiwari inung kuring teh can keneh cager.
Cek Sukri beri nunjuk kanu jadi indungna nuker gering di juru imah. Nyawe gening di juru imah katempo. Aya nuker ngagoler bari ngahaju. Oding tuluy nyamperkeun kanu keur ngagoler. Oding munajat kanu maha kawasa sangkan nu gering gancang cager cenah. Sukri tungtung nama ngaluk tungkul harita teh hatena sabil naha terus init ka Gunung Caringin atawa dibolahikeun wae dina kayaan kitu joal aya sora tanpa jirim nu mangaruhan sangkan manehna harita teh gancang init ka Gunung Caringin tilu teh ya. Sukri lamun maneh henteu ini tentu hirup maneh bakal terus-terus sangsara. Teu boleh hirup maneh bakal dihina ku batur. Ajen diri maneh moal beunang Sukri. Sok geura init maneh teh Sukri. Les harita teh sora teh eueuh teu kadenge deui. Tungtung nama harita teh Sukri bari jeung teu bebeja ka Oding. Manehna terus we ngagidig init ka Gunung Caringin tilu. Oding puguh we atuh meuni ngahuleung basa apal yen Sukri maksakeun init ka Gunung Caringin tilu teh. Oding saterusna nanya ka Ona. Ce Ona, ari eueuh apal Kang Sukri teh bade muja ka Gunung Caringin teh? Tanya Oding. Ona ukur ungeuk harita teh sabab pangna Sukri nekad init ka Gunung Caringin tilu teh dititah ku Ona. Nu geus teu kuat nahan hirup dina kasangsaraan cenah. Ari Ona nyaho di Gunung Caringin aya tempat muja teh ti karsih nu jadi babaturanana nu jadi jelema beunghar alatan muja dina ayeuna-ayeuna. Oding harita meuni istighbar sababaraha kali basa Onah nyaritakeun yen muja teh matak beunghar cenah. Teu apal kumaha balukarna tina eta muja teh keur kahareupna. Oding harita keneh tuluy amitan ka Onah rek nyusul Sukri sugan jeung sugan Sukri bisa disadarkeun tina hilapna. Gancang carita Sukri harita pasosore geus nepi we ka imah kuncen Gunung Caringin tilu teh. Kuncen Gunung Caringin teh katalahna bah kucubung. Teu lila pok harita kadenge suara aki-aki anu cumarita. Rupa pamakadan ujang Abah geus apan. Nah ujang geus siap pikeun muja ka siluman Bagong teh. Geus sadia syarat-syaratna. Lamun geus sadia syarat-syaratna mah ku Abah rek dijampean heula sangkan lancar segala rupa. Nah kitu ceuk bah kucubung harita teh. Punten Abah,
Dupi syaratna teh naon wae kararasan abi teu acan apa, tanya Sukri harita. Ari si Sujang ari Suganteng geus apal. Heug atuh ku abah rek dibere nyaho. Cek bah Kucubung harita beri ngaharewos ka Sukri harita teh. Tah hanca heula meureunnan mung sakitunya dongeng mujaka siluman bagong anu bagian ka tiluna kumaha cenah keun kin dina dinten enjing urang padar deui nya lajengan mah kitu. Hapunten mang mung biasa ngadugikeun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.